Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar ieu cariyos simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparenan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun maung kaja Jaden bagian ka-2 nya. Ieu karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu cariyos mangga urang kawitan. Barang keur uplek ngobrol di jero imah harita Yanto sosonoan we jeung Siti kitu deui nita nu keur daria ngadeukeutan Indra nya harita juljol 2 urang lalaki umur salawe tahun nu hiji deui mah sigana saumuran we jeung Indra nya kituna asup ka jero imah teu permisi heula malah beungeutna ge buringas rupana jiga biang kerok di eta lembur. Mana rokok sia euy? Apel teh. Ka dieu rokok mana euy? Ceuk anu ungu saurang kituna gek giuk. Dina leungeun korsi gegereun nita. Nya nita ngorejat reuwas tuluy jung hudang nangtung. Mang Kakang aya yeuh rokok mah ceuk Yanto kituna sabari. Kasongkeun bungkus rokok. Naon ieu teh? Piraku aing teh dibere anu urut ududna euy. Anu anyar deuleu ududna. Mana dieu? Sia hayang dikaplok sia kuing. Ceuk lalaki kituna sabari ngagebrag kana meja. Hos kaambeu geuningan manehna bau nginuman nu geus teu aneh pikeun Indra jeung Yanto anu sarua beuki cenah kana inuman botol cap Nini Aki. Kang, hapunten. Milih bade mesen Nyalira mah mangga. Yeuh artosna atuh. Cek Yanto kituna bari ngasongkeun duit 50.000 harita. Nanaonan sakieu? Nanaonan kurang deuleu. Menta tambahna. Jeung meuli inuman euy. Naon 50.000 mah mahikana naon atuh? Tambahan sia amun hayang salamet mah euy ke balikna. Cek lalaki kituna papolotot ka Yanto. Kang, tanya deui atuh keur nambahan mesen minum mah mung ayeuna oge aya sakieu. Keur mesen wungkul ayeuna ge, mesen rokok wungkul. Ceuk Yanto kituna ngusahakeun tetep tenang. Piraku sia teh ha? Piraku rek nyaba ka awewe teu mawa duit sia ha? Mana sia duitna buru? Kang, punten nya, abi teh aya ari artos mah ngan keur meser bensin di jalan. Kumaha lamun seepeun? Tony, nah ari sia teh euy, datang ka dieu teh rek kadon gelut. Hayu deuleu. Geuning Tony. Aing naon sia? Nah, ka dieu teh ngadon gelut atunya barina oge yeuh. Keur naon datang ka dieu? Taboga era maneh mah. Ka dieu teh nganton minta duit. Ceuk Siti kituna melaan. Kanu jadi kabogoh
Ih, mantap pipilueun awewe mah da euy, Siti. Cicing sia teh ngajedog. Hayang dikepret ya. Hayang dikencah ku dewek. Cek lalaki nu ngaranna Tony banget buringas celip pinu ku tindikan. Kang, ulah sesentak atuh ka awewe mah. Ari sia rek abak mah ka aing we atuh. Aing ya, atuh ka awewe deuleu. Cek Yanto kituna. Jadi sia teh wani ka aing teh. Ayo deuleu. Wani mah gelut di luar euy, matong di imah deuleu. Aya naon ieu teh Tony? Cek salah saurang tengah tubuh nyamperkeun di tengah imah. Tetela gening bapana Siti. Cicing mang, cicing euy, ulah sok pipilueun deuleu. Jalema geus kolot mah ngajadog. Ieu mah urusan nu ngora. Nah, ari sia ngadon rusuh ka imah aing teh. Kumaha mun aing rek ngajadog atuh kumaha? Dan, geus moal bener dia di dieu mah yeuh. Moal bener. Cek baturna ngaharewos kitu. Kanu ngaranna Tony rutret loba tetangga nyamperkeun pada hayang nyaho. Awas ya, awas. Awas lamun ke balik wayahna sia ku aing dikesak. Cek Tony kituna bari ngarawal duit dina luhur meja. Sanggeus kitu mah lalaki teh kaluar wae di imah Yanto jeung Indra silih reret duanana Surti. Cenah pasti wae balikna dicegat di jalan. Kumaha ya Tendra euy? Pasti balikna yeuh. Bakal dibebek ieu mah duh. Kumaha? Tenang wae lah, kumaha engke wae. Hampunten nyajangnya. Eta mah kitu. Sok matak pimasalaheun wae. Ulah dianggapnya. Ulah diasupkeun kana hate nyajang. Cek bapana Siti kituna. Indra mah jeung Yanto unggek wae ngarti kaayaan harita. Nyajang, tegera-gera paeh budak teh. Tudatu man risih, nempona aya budak teh di lembur. Aya wae geningan. Maklum, jegerna ta teh. Cek bapana Siti kituna ngedalkeun ka keheuna ka Tony. Nah gitu Pak. Cek Indra gap kana bungkus rokok harita. Nya kitu apan budakna pengewaeun. Nyeun wae masalah biang kerok. Unggar riributan jeung lembur sejen. Pasti we budak eta gara-garana masalah deui. Janten kitu Pak tateh. Nya sok we sinjong Jon we nya kadinya ngalobrolna. Cek bapana Siti kituna lempang deui ka tengah imah. Hatur nuhun atuh Pak. Hatur nuhun. Cek Yanto nya nita jol ti luangan luar tengah. Jol keluar ti tengah imah beungeutna pias alatan nemu karuas. Tuluy nangtung nuker da riuk. Sit, kuring mah balik heula sieun nya Kang. Punten nya di kantun. Nah, uwi sanes cicing heula di dieu. Kuring mah resep keneh. Aya rencang ngobrol neng. Sarieun Kang kuring mah ih reuas ari ningali pasehat teh.
cek nita kitu nama ngaleos ka luar. Ya, Neng mah kalaka uwi nya sing salamet wae Neng di jalana. Cek Indra netep nuturkeun lengkahna Nita. Nita mah mebetkeun wae ka Indra. Ke SMS wae Neng ka nomor anu tadinya tong hilap ieu nomorna. Cek Indra kituna mere nomor HP ditambah unggek tuluy indit balik ka imah. Sanggeus waktu tunggang gunung harita Indra ngareret kana jam anu naplok dina tembok. Yan rek balik moal arek meting maneh apa wae meting geus liwat jam 4 tuh euy. Cek Indra kituna. Mata kene euy di dieu teh mata tuna hoream euy balik lagi. Sia mah buru bisi kapetingan di jalana ke kumaha. Keke heula atuh sakadang deui atunya sakadang deui. Anggernya ari maneh mah poho kai mah ari geus papanggih jeung kabogoh mah heuheuy deudeuh aya wae maklum keur jatuh cintrong maneh mah. Keke kumaneh karasa deuleu kieu we anu ngoramah atuh keke kajadian deui. Pokna geus elek sekeng wae hayang balik. Jaba boga pirasat nu teu geunah gara-gara tadi kadatangan ku preman kampung. Anyak nyatos atuh heula atunya karunya tuh ka Indrana hoyong uwih. Cek Siti kituna ngusapan puhuleungeun Yanto. Gampil waktos sanes waktos tiasa ameng deui ka dieu. Siti semu ogo kituna ka Yanto. Nya atuh gelis atosnya anak yang pada uih keun ameng deui ka dieu itu soteh lamun neng na didi dan ku neng. Cek Yanto kituna ngawel kana gado Siti. Mah ieu diantos ku neng mah ieu diantos. Aingnya erek bilaha balikna cenah. Cek Indra kituna. Hayu atuh gera balik hayu. Bari jebi kituna nempo Siti jeung Yanto anu ngabibita ka manehna. Poho aya maneh geuning heula poho hampura euy. Cek Yanto kituna nyerengeh. Neng sauran atuh ibu sareng bapak ada bade amit gitu bade mulang. Cek Yanto ngusap kana buuk Siti. Anya sakedapnya jung Siti lempang tuluy ka tengah imah rek ngagarawan indungna. Nya teli lage datang ka hareup dituturkeun ku indungna harita. Ibu puntennya abdi sareng rerencangan atos ngarepotkeun ka keluarga ibu sareng bapak. Bade kamarana atuh ieu. Bade uwih ayeuna mah ibu atau sonten bisi kamu jeung wengi di jalana. Apan berang kene kewe atuh uwihna ieu.
cek indungna kitu mah saenggeus sasalaman wae jeung Yanto. Sanes teu sono abi teh ibu. Sanes mung tebih we di jalana. Mohon-mohonnya hati-hati di jalana. Bisi barudak nu tadi megat mah di jalan entong omatnya entong di layanan antepkeun wae. Da geus adatna kitu barudak teh cek indungna Siti mapagahan ka Yanto jeung Indra. Nya tuluy wae Indra nyalaman ka indungna Siti. Bok Yanto nanya ka bapana Siti harita. Neng, ari bapak kamana geningan? Teu aya. Angkatnya harit bieu teh. Tacan gaduh jukut cenah. Mohon atuh bu, punten nya. Bisi abdi teh tos karepotkeun, punten wae. Cek Yanto ngalengkah keluar imah. Tuluy duanana gukgek diuk kana motor. Sanggeus diselah galenyeng motor indit. Tit Yanto ngelaksonan tandakeun amitan ka Siti jeung indungna. Anu duaan ukur unggek nyakeun. Barang motor nepi keluar tigang. Ti kajauhan katempo aya budak diuk dina pos ronda. Samalah mah pos ronda kosong taya saurang urang acan ayeuna ngan barang nepi ka lembur. Jalan tawang rada jauh ti imah aya sabaraha motor dipalangkeun. Kituna ngahalangan jalan aya kana 20 urang lalaki anu narangtung di jalan ngahaja rek ngahadang Yanto. Alah Dra, wah urang teh yeuh cilaka 12. Urang dicegat euy, kumaha nya? Aya wae ieu teh lah balik apel kieu. Yen wae gara-gara jigana wae itu. Tenang heula. Mun bisa liwat mah baladas wae kagok. Ai maneh kumaha di baladas oge. Tuh tingali motor pageye-geye. Kumaha rek liwat jaba kahalangan ku bangsa tuh euy. Kumaha yeuh? Nya akhirna barang motor geus deukeut jarak 5 meter. Anu ngaranna Tony lempang kituna muru ka hareup. Si goblok euy. Eureun sia di dieu euy. Wani-wani sia turun euy. Lawan ka aing deuleu. Mere apel udud sabungkus urut. Ka dieu belegog. Cek Tony kituna sabari tutunjuk wae. Nya Yanto ngareret ka Indra unggek mere isyarat kituna. Yanto surti kana maksud Indra jut Indra turun dituturkeun ku Yanto anu samemehna nya tandarkeun heula motor cenah kituna ngoncikeun heula Indra langsung lempang sajajar jeung motor kitu deui Yanto nangtung digigireun Indra. Punten Kang, punten nya aya urusan naon deui ieu teh?
Montong loba tatanya euy. Ka aing wani-wani ngomong kitu yeuh. Aing Tony dulu, preman di lembur. Di preman lembur euy. Legok keong ya, anu geus kasohor dulu ka mana-mana. Syah yang modar dulu. Cek Tony sombong kituna sabari nepakan dada. Aduh Kang, punten abi mah. Abi nyaba ka dieu taya niat goreng. Komo deui neangan musuh. Rumasa abdi mah taya pangabisa. Sok-sok ka dieu sia. Lain ngobrol wae. Lain hayang ke laut tadi teh. Hiji lawan hiji we ka dieu. Maneh waninya. Sok wae anu hiji lawan hiji mana. Teu naon urang oge. Nya kituna Indra ngareret Yanto kalakah narima kituna panantang. Panantang ti Tony ngarasa cenah bisa menang sabab eleh jumlah. Nya kadieu Syah muru euy dicacag ku aing mah deuleu. Moal disesakeun euy. Ke bugang sia dialungkeun ka susukan. Cek Tony beki tegeug. Nya kituna Yanto muru dua lengkah kitu deui Tony. Sanggeus pahareup-hareup teu dililakeun deui Tony geus narajang ka Yanto ku pereupna karunya muhun keur apel teh duh. Muhun keur apel teh duh. Aya nu megat muhun zaman Firaun ya mah. Hiuk wae Yanto gancang ngahindaran panarajang perep Tony. Gap leungeunna rikat nyekel leungeun Tony parekos ka tukang. Des walikat dihancak ku siku Yanto ti tukang. Kurang ajar sia euy. Si Tony ngoceak. Duk bujurna di teunggel deui ka awak Tony nyolontod ka hareup. Nya antuk nama goblug awakna nyungsep ka hareup. Setan sia wani ka aing. Nya Tony teh hudang deui sabari kekeremean ngarasakeun nyeri dina palebah walikatna. Nya Yanto oge ayeuna mah masang kuda-kuda deui kituna siap ngalawan panarajang Tony. Hiat Tony anu ngahanca teu make balitungan kituna kabaca. Geus kabaca gerakanna ku Yanto atuh ngeplos wae Yanto ngagilekeun awakna ngageduk wae deus perep Yanto kena pisan kana dada si Tony. Nyeri euy dada aing. Ampun. Kituna undur-unduran ka tukang tapi guru dicekel ku baturna. Nya saurang muru ka hareup rek ngahanca Yanto. Tapi Yanto ge bisa ngagiwar kagigir antuk mah ngaplos wae. Tapi Yanto ngahancakeun pereupna kana gado lawan satarikna. Atuh tumerapna kalawan ngagubrag harita lawana kati jungkel ka tukang. Anjing suang aya we. Ayo nyeri. Sanggeus dua urang eleh ku Yanto. Nya dua urang deui muru ka hareup kituna rek ngalawan Yanto. Indra nu ti tadi nempokeun ti tukang. Nya akhirna mah milu wae. Teu sangka barang Indra rek ka hareup lawan kalakah nikung ka Indra. Samalah mah mawa pakarang sagala mangrupa suluh balok anu gedena sagede bitis. Mohon ngalicik ieu mah tarungna ge.
Mau balok aduh. Aya Indra jeung Yanto kituna tukang bari masang kuda-kuda. Aduh Dra, wah iya mah cilaka yeuh. Cilaka, asana urang mah teh euy, moal salamet yeuh. Pileuleyan Neng Siti, pileuleyan Neng Siti anu manis. Cek Yanto kituna sasambat wae. Ah, kan bae lah. Kan bae ayeuna mah sabisa-bisa wae Indra. Urang lawan sahayu. Sik sampai handeuleuh euy, tuman hayu rempung. Sora lawan kadenge kituna babarengan narajang Kayanto jeung Indra nunggeus dikepung di tengah-tengah harita antuk namah wae buk bak bek gebug wae des cenah kabenangan Indra jeung Yanto atuh benerna kitu namah atuh 10 lawan hiji lawan nage geus siap kumawa suluh jeung pakarang ngalawan Indra jeung Yanto mah dina kaayaan bak bik bak sa panarajang wae. Kituna sabisa-bisa ngahindaran panarajang lawan geduk sirah Indra dihancak kusuluh balok satarihna getih karasa beus dina bukna harita. Tatampuan tejelas ngarasakeun nyeri nu banget ka cida. Aduh. Indra kituna ngarasakeun lieur alatan cidra dina sirahna harita nya disusul tepus kituna tonggongna aya nu neungeul satarikna des perep ngahanca banget Indra. Atuh antuk nama Indra undur-unduran ka tukang geus teu aya deui kituna ngahanca kana tonggong. Atuh tumerapna ka Inda kalayang wae bek awak Indra ngadapang ka handap blak bek ngagebut sataker kebek. Kituna teureun-eureun awakna narima panarajang tilawan taya rasa karunya nempo Indra tes wala kaya panon geus mimiti simeutan tepati jelas nempo. Kituna Indra rutret neangan Yanto mah ti tadi ge geus parna alatan sirahna baboran ku getih dihanca ku bedog bari teureun-eureun kituna awakna digebugan kulawan. Ya Yanto sora Indra ngoceak satarikna tanaga nunggeus leuleus ngadadak rosa deui ningali kitu mah. Jol nangtung sabari pakupis neangan jalan kituna rek nyalametkeun Yanto anu geus kapaihan hampir tiwas sapada harita. Pluk gebug wae sagala panarajang lawan geus teu dirasa harita ukur hayang nyalametkeun Yanto karunya. Aduh Bapak Yanto. Gap Indra nyekel awak Yanto bruk nindihan awakna ngahalangan panajang lawan. Sanggeus kitu sanajan duanana hampir tewas kapiuhan. Kabeakeun tanaga kituna pinuh ku getih lawan taya rasa karunya samalah mah beki tarik wae ngahanca. Bareng Indra geus teu walakaya gap Indra kana nyekel leungeun Yanto tuluy dikalengkeun sakuat naga.
Kituna bakat kunyaah kanu jadi babaturan Indra antuk nama bisa mawayanto kabur tidinya Jius motor indit saparan paran ngebut cenah diudag bisi diudag kulawan antukna Indra ka rumah sakit barang nepi ka parkiran rumah sakit taya pisan jelema geningan nunulungan manehna awakna nunggeus teu walakaya dikuat-kuatkeun manehna asup ka jero rumah sakit nya wae waktosna seepnya waktosna ke rumah sakit Bapak Yanto muhun insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri anu ka 3 nya muhun mangking ngahaturkeun wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.